Hirup pegawaian dah. Hirup pengawal tengah nak menyaret tengah tu baru dia. Man, kenaon? Kena Solo. Solo kenaon? Tapi nyawa kerdiuk nanya, tapi nanya kerdiuk atau meren. Hari mana naon ngomong helm hari motor haruh. Naon helm kita hayam adu. Mungkin disebutkan hayam, helm disebutkan helm dah hayam bungku. Betul dia mah hayam. Kita sarua hayam. Tapi disebutkan hayam, helm. Hayam adu tuan Vietnam gitu. Coba ke ya helm. Kira tumpangan kayak mana jalan melonggar buat orang calukan. Tumpangan juga 20.000-an. Salaman. Jadi. Lamun cek aya nu ngaliwat teh mun cek nu ngaliwat nyebutkeun ieu hayam, mana maya ka urang. Lamun cek nu ngaliwat nyebutkeun helm, urang maya ka maneh. Oke, siap. Manehlah 20. Siap. Di Suganda. Tares besok sok nu ngaliwat helm hayam. Udah. Mang dia mah, tak si bang ayah euy, kan dia mah. Mang dia mah. Ayeuna aja. Iya. Mang kudu di wasitnya ya. Nu dua di wasit. Siap. Cik panglebukeun. Ari ieu helm atawa hayam? Hayam mah. Hayam atuh ieu tinggal suku tah, sukuna sema halus. Hayam cik urang oge. Nah, lain dia hayam di mana ieu? Tuan Vietnam. Ulah, hayam adu. Anjir. Tadi kan Jangan dari jual salmagan aja. mau mang yang lebih Kepar hayam udah diurus. Iya mah. Kepar hayam ya. Ya, siap. Yuk, ayo. Ayo. Dari kemarin tak? Dengan 20. Nah. Kalau gitu serwana we jeung tadi lah. Itu we teu bodoh. Terus kita tahu. Tangi milik. Lain dari dua aja. Kenapa disebut kita helmnya? Ada macam hayam, mana Saya bagi gua mah. Upati. Oh komisi? Komisi atuh itu diberi komisi atuh. Iya tuh tak. Sakieu. Nah 20.000 tuh pengana oge tuh. Bagi dua tuh ini ditemenan pisan. Baik ya. Baik ayo lah. Saya mau kuliah sesuai apa? Ayo lah. Ayo. Aing jadi kurang katipu hese puluhan hese. Iya hayam kenapa Edi Salman ya? Iya geningan hayam teh yang kusim kuring ya hayam teh. Geuning Edi Salman kumaha caritana ieu? Kumaha caritana ya hayam Edi Salman ieu kumaha ieu caritana? Ieu. Ieu mah Lain. Lamun apal ieu hayam sabaraha? 20 juta ieu hayam teh. Bapana sabaraha cik ieu? 600 juta. Geus diadu di Amerika. Di Amerika diadu pernah ieu hayam ieu. Pokona mah ieu mah lah aing mah kumaha ieu geus dibawa ku sorangan lah.